warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana. Dina ieu kasempatan abdi bade ngalakukeun hiji tugas sakola nyaeta ngadongeng. Ngadongeng merupakan salah sahiji cara pikeun ngawanohkeun jeung ngawariskeun budaya Sunda. Oge pikeun nyandak piwulang anu luhung tina carita-carita anu geus aya ti baheula. Carita anu bade ku abdi dongengkeun ayeuna judulna nyaeta Legenda Gunung Bromo. Ngaliwatan dongeng ieu urang tiasa nyandak hikmah ngeunaan kumaha rasa tanggung jawab, pangorbanan, jeung anjeun kasatiaan teh penting pisan dina kahirupan. Mugia dongeng ieu tiasa meureuh mangpaat sarta janten panginget pikeun urang sadayana. Baheula di hiji leuweungan subur di wewengkon Tengger, Jawa Wetan, aya hiji kulawarga anu dipika cinta ku rahayatna. Aranjeunna nyaeta Rara Anteng, putri raja anu anggun, jeung salakina Jaka Seger, lalaki gagah tur wicaksana. Sanajan hidupna pinuh ka kasejahteraan jeung karaharjaan, aya hiji hal anu sok nyusahkeun hatena, nyaeta maranehna lila teu kagungan anak. Dina kaayaan anu sedih kitu, Rara Anteng jeung Jaka Seger sok ngalekukeun tapa, naneda kanu Maha Kawasa supaya maranehna dipaparin turunan. Aranjeunna sanggup janji, lamun boga anak salah saurang kudu diserahkeun ka Kawah Gunung Bromo minangka kurban. Taya lila panyuwunanana kacomponan, Rara Anteng ngalahirkeun hiji demi hiji nepi ka boga 25 urang anak. Kabehanana sehat, bager, jeung jadi kabagjaan kolotna. Tapi waktu barudakna geus gede, Gunung Bromo mimiti ngaluarkeun sora jeung seuneu, sekaligus ngingetkeun kana janji anu kungsi diucapkeun ku Rara Anteng jeung Jaka Seger. Kolotna kacida sedihna, maranehna henteu tega ngorbankeun anak-anakna, tapi bungsuna anu ngaranna Raden Kusuma nyaho kana janji eta sarta daek ngorbankeun dirina pikeun nyalametkeun kulawargana. Kalawan hate ikhlas, manehna naek ka puncak Gunung Bromo, sora guntur ngageleger, jeung Raden Kusuma langsung leungit ditelan kawah anu ngejatkeun seuneu. Tidinya rahayat percaya yen Gunung Bromo teh gunung suci, pikeun ngahargaan jeung ngelingan pangorbanan Raden Kusuma. Unggal taun masyarakat Tengger ngayakeun upacara kasada. Dina upacara ieu rahayat nyangharepan gunung bari masrakan kurban hasil bumi kayaning pari, buah, jeung sasatoan leutik ka jero Kawah Bromo. Maranehna yakin yen ku cara kitu kasucian gunung tetep dijaga jeung rahayatna bakal selamat. Sakituna eta teh carita anu parantos abdi dongengkeun, nyaeta Legenda Gunung Bromo. Tina dongeng ieu urang tiasa nyandak piwulang yen janji kudu ditepikeun. Pangorbanan teh merupakan bukti tina katulusan sarta urang oge kudu ngajeunan alam anu parantos mere kahirupan ka urang. Mugia ku ngadongukeun dongeng tadi, urang sadayana tiasa leuwih mikaresep budaya Sunda jeung ngamalkeun nilai-nilai kahadean dina kahirupan sapopoe. Hapunten bilih seueur kelepatan dina ngadongengkeun ieu carita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.